Wilujeng sonten nepangkeun simkuring Kartika wartawan ti koran Bandung Express. Wilujeng sonten simkuring Wika. Kumaha aya kaperyogian naon teh? Ieu teh manawi tiasa simkuring bade tumaros perkawis pelayanan di posyandu ieu. Oh, mangga. Naon anu bade ditaroskeun? Dupi di posyandu ieu teh naon bae anu didamel kanggo ngalayanan masyarakat. Utami nama masihan layanan kanggo masyarakat sapertos imunisasi giji anak, kasehatan ibu anu nuju kakandungan sareng sajabina ti eta. Dupi waktos layananana tepi ka wayah kumaha. Waktos layanan ti dinten Senin dugi ka dinten Jumat. Ngawitan tabuh 10 dugi ka tabuh 3 sonten. Oh muhun leres kitu saparantos atanapi dibang sareng kantor sanesna panginten nya. Muhun leres. Muhun atuh teh rupina atos cakap wawancara ti simkuring. Hatur nuhun parantos masihan waktosna. Sami-sami hatur nuhun teh.